lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Mahagung lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT ajen teh Ajen, kudu sopan. Mohon. batin kaulaning Mahagung teu aya disemaheun angin Allah nu kagungan Gitu. aya naon-naon teh buru-buru datang ka RT ieu mah didenge dengan raribut ajen atuh Mohon dia ge bade laporan di kaleresan. heuh rek laporan Oh, ini dina laptop tinggal heula sekedap. Oh, kita laporan, Pak. sing laporan naon ya laporan naon ya anu jadi senopati agung tina di pihak Kurawa Inggih. nyaeta kasepuhan Resi Bisma atuh di pihak Pandawa nyaeta Arya Seta putra mahkota negara di negara Wirata putra Prabu Matswapati parantos siap-siap sadayana ngajugjug ka lapangan Tegal Kurusetra Inggih. kacarios ieu astra jingga di kampung Tumaritis ngahaja mulih di Tegal Kurusetra ya Nah, kemana? Ai mah heula aing teh nyokot katel Lain jang naon katel. di kemah euy marukana teh aduh Bagian da amuk-amukan bapak aing na Aisyah cenah katel teh digubug bagian konsumsi. ih dek bagian masak ongko Oh, kan baik Kang. dan Berjuang. kamari aing di teungeuh ku juragan Bima Nah, Kang makan di tengah. heueuh eta sugan teh uyah pek teh orea ngangeun kangkung aduh ampun untung aing teh didagor-dagorkeun oge Untungnya teh mararawat ya Kang. naon cenah cepot cenah sayur teh rada peuheur dek teh ditempot cek wae bu si orea gitu Mun urang mah letak heula atunya. naon Letak heula mun urang. katel kastrol meureunnan naon deui teh ditu cek bapak teh aduh Teko. Bawa. hah Teko. teko jeung rebab pada kosaron tinggalin teh Aja ngahibur. da deka unga puting oge eta euy perang aduh Aduh, disebut deka perang. ras ingat ka si jenat Saha Kang? ha Saha? juragan Abimanyu Oh, eta mah. mun dikarancang dilicikan ongkoh teh mah euy Biada perang teh kitu. Cerik Akang gitu. kakara aing mewel Akang memitoha maot mah tara cerik. ngan eta ras euy ku kolot-kolot mode Bisma mode Dorna mode Sangkuning Waras-rasan. ras-rasan eta gara-gara jelema eta tah Sangkuning Tuh dina panonna ge sipit kitu Akang. jeung Dorna dengan hayang nanya kana hate Dorna na teu hayangeun ka Mekah Tanyakeun ke Akang. ha Tanyakeun ke Sang Kuning nanti hayangeun umroh gitu. eta Sangkuning dia mun urang mah umroh atuh nya euy Nah duitna mah aya teh teh. ha Duitna mah aya. aduh Gusti nu Maha Agung sabab kieu ye euy dengekeun nya Naon Kang? dina waktu ayeuna heueuh ngaran-ngaran urang hirup di negara astina da puguh Pandawa teh 12 tahun ka 13 tahun nyamurna nepi ka janji Kurawa misleuk negara Amarta teu dibikeun deui Nya. Sabar teh mah. anu mamalana diketok meja jadi perang Bratakasana deuh ampun Bratayuda. tah perang eta perang Branata kapan kita atuh bakal bener hirup teh Branatas perang Yuda ka mana Bratayuda. perang beranak di dalam duh ampun aing hese teh ngomong eta aing Pira nyebut Bratayuda. naon Bratayuda. perang Berata Yuda. Yuda ai ditungtut mah gampang dek oge apa Sok sakalikeun. tadi na disakalikeunana perang Berata katut turnya hese Etahna ponok. teuing kumaha geus perang saudara we teh mah heueuh ngan ngabejaan dewek Ngawartosan kumaha. sagede-gedena perang Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawa moal leuwih gede tibatan urang merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang Ka eta nu sapopoe mah eta euy perang gede mah perang sapopoe. nu matak dewek sok kadengekeun geuningan kana haleuangna ade di Rosida Kumaha Kang cing? tong waka suka seuri lamun can panggih jati diri Ka eta mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan
tunggu kehancuran gitu. Moal pangih ketenangan malah bakal pangih kehancuran. Da jeung nyana caca tuh. Jeung nyana. Hah? Oh benar. Ulah waka Suraseri mencanapa Gunung Sari. Jeung Hah? Alah, dunungan dewek Pak Haji Sidik teu nengo we. Nengo we jeung Bu Hajah Nining. Ibu Hajah Nining na Saroleh ta jalmi teh. Sarolihah. Hah? Pak Asep Dampa itu utamina mah Papa Haji Ade Kosasi. Pak Haji Ade. Aduh. Mudah-mudahan sing dagingan deui. Amin. Amin. Nya. Sing sehat deui Akang. Aing ngawayang mah tos bisa eta gaena mah. Atos. Heeh, nyaah teuing dek boga dulur teh. Laras. Aduh, Gusti nu Maha Agung. Gadura ka hiji-hijina. Itu kelempung adalah itu Kang Lurah Dadang ti Tegaluar. Nya kan. Oh. Aduh, ampun Kang Memet Rohimat teh. Hei. Aduh, Pak Haji Nana. urang Kuningeun. Urang Kuningan. Nya. Urang Cibingbin. Urang Cibing Biharan. Gadaroa kanya ieu urang dinya ieu Pak Memet Rohimat ieu. Iya. Nya. Mudah-mudahan sing jeneng jadi bupati nya. Amin. Di Bekasi. Amin. Juragan Metro Jazz. Metro Jazz. Metro Jazz ya euy. Memet Rohimat Jajan Sayuti. Wah. Alah. Alhamdulillah deuleu. Loba baraya. Nya. Dedeuh teuing. Pak Asep mah keur di Mekkah aya teh ieu. Nuju di tanah suci ayeuna. Oh, di tanah suci. Nya. Pak Yoyo ge ngongkosan deuleu. Oh kitu kan. Oh, kaitu. Beres. Pak Yoyo ti dinya ti Pak Yoyo ti Bekasi. Di Bekasi. Aduh. Bener Kang. Nya. Doana we ti sadayana ah. Pang mawakeun tas bae ti ditu. Ha? Pang mawakeun tas. Oh, ku dewek dicorowokeun ke kana seeng. Heeh. Iya, kolot baheula mah geuning aya nelepon anu jauh teh nya. Nelepon anu jauh teh ini ka dapur kana seeng teh. Nyai geura balik, nyai kana seeng. Kana seeng. Mun teu nyambung geura sok euy. Seeng bisa katarimanya. Heeh, baheula. Tapi ulah disalahkeun biheung teuing ingetna ka itu mah. Rasana. Firasatna nya euy. Firasatna, impian. Dedeuh teuing euy. Besok nyararata kolot baheula. Itu Pak Bapak Haji Dedi Mulyadi sarjana hukum teh euy wakil Bupati Purwakarta. Sumohon. Nya sareng Bapak Hambali. Bapak Hambali. Doakeun Pak Dedi Mulyadi teh jadi bupati Bekapayunya Purwakarta. Amin. Meureun urang teh teh moal hese barang penta teh. Oh. Hah? Alah, ya. Dan Doana we teh sararea dewek ah. nya sing salamet. Dek ini deui kapang perangan ieu mawa katel. Oh katel teko eta ribri. Teko poho nah mun naker poho teh euy kastrol tah. Kastrol tah kade. Jeung pangeuretan kuku. Jang naon dah kukuan. Da aing mah ngeuretan kuku teh digege. Kukuan. Keur ngeureut kuku batur goblok lain ku aing. Si eta mah da. Alah. Hah? Oh mudah-mudahan Kang sing salamet. Keur mah dewek teh boga kewajiban jadi RT di dieu itu. Oh jadi RT. Oh, nampung aspirasi dulur-dulur dewek nu di lemur. Nu di lemur oh. Tuh tingali Sae Kang. imah-imahna ge deuleu tuh eta teh pila Juragan Arjuna teh teh. Oh eta teh. Bare tong mah ngadaina di hak ku Kurawa. Alah. Lumayan deh kan. Aduh. La ilaha illallah. Aduh. Masyarakat aing kasepnya. Bapak Alah. cepet. Kumaha ieu teh KRT teh muni eueuh. Bemakrama, Naon eta teh? Bemakrama KRT. KRT. Mohon. Ngaran-ngaran urang hiji masyarakat mah ieu dengekeun. Naon teh? Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT ajen teh. Ajen. Kudu sopan. Mohon. Batin kaulaning Maha Agung teu aya disemaheun angin Allah nu kagungan. Gitu. Aya naon-naon teh buru-buru datang ka RT.
Ieu mah didenge dengan raribut, ajen atuh. Mohon dia ge bade laporan di kaleresan. Heueuh rek laporan. Oh, di dina laptop tinggal heula sekedap. Oh, itu aya laporan, Pak. Sing laporan RT naon nya. ya, laporan naon ya. Kamari, aya tukang dagang ditenggelan ku warga. La ilaha nyeta didenge-denge teh kitu naon sabab ditenggelan. Dagang taraje di bis kota tuh. Dagang taraje dina bis kota. Mohon. Atuh jauh teuing. Nya. Jauh teuing nah lain dina kereta api atuh. Wah, atuh tebih kereta Tuh api mah. untung ku aing digongkeun. Aduh, bahaya ieu mah. Tapi ieu mah segerap. Naon. Ieu mah top secret ieu mah ya, rahasia. Top secret. Mohon.